Sampurasun. Sugrining puji sumangga urang sanggakeun ka Gusti Robuli Jati. Sadaya puja kasangga ka Pangeran anu Maha Kawasa. Mugia hibar kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala ginuluran ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap sholawat miwah salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gegeden Dinas Pendidikan kalih Dewan Kabudayaan Kabupaten Kuningan anu kusim kuring dipihormat. Reng-rengan girang pangajen anu kusim kuring dipihormat. Henteu hilap Bapak kalih Ibu anu kusim kuring dipihormat. Tepangkeun wasta pun euy Siti Fatimah. Pakasaban sadi dinten sim kuring ngaulang di SMP Negeri 4 Kuningan. Hadirin hormateun sim kuring nangtung di dieu ampun paralun sanes bade culangu, sanes bade mapatahan ngojay kamri. Sanggem paripaos ngadegna sim kuring di dieu etang-etang lauk buruk milu mijah. Dina ieu kasempetan sim kuring baris ngadugikeun diantara anu munina implementasi catur jati diri insan pikeun ngarunjatkeun kinerja ASN. ASN teh aset nasional anu miboga pancen ngalaksanakeun pamarentahan jeung pangwangunan dina sagala widang. ASN miboga kalungguhan anu strategis pikeun nangtukeun hasil henteuna pamarentahan jeung pangwangunan di hiji tempat. Nanging dina ngalaksanakeun tugasna ASN mindeng mendakan bangbalu boh anu asalna ti jero dirina boh anu ti saluareunana. Bangbalu anu asalna ti luar upamana wae seueur sawangan kirang hade di masyarakat ngeunaan ASN. Eta sawangan upamana lebah birokrasi sok ngayayai, seueur oknum ASN anu masih ngalakukeun pungutan liar, oge seueur oknum ASN anu henteu profesional. Mindeng masyarakat mendakan ASN anu judes hasem budi tara seuri-seuri acan nalika nuju ngalayanan masyarakat. Pikeun nyingkahan eta bangbalu pamarentah ngabeklan ASN dasar-dasar profesi anu ngawengku akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu jeung anti korupsi anu satuluyna disingget aneka. Jauh samemeh ayana istilah aneka karuhun urang pituin urang Sunda geus dibekelan sikep digawe anu hade anu disebut catur jati diri insan. Nyaeta 4 perkara anu kudu dipiboga sangkan bisa digawe anu hade. Hiji, engkuh agamana. Urang kudu bisa nembongkeun sikep anu luyu jeung ajaran agama sewang-sewangan. 2, luhur elmuna. Urang kudu mampu ngungkulan pasualan anu tubibah dina kahirupan. Kudu cerdas, proaktif jeung ngawasa iptek. Anu katilu, jembar budayana. Urang kudu wijaksana, bisa ngajenan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, katut politik bangsana. Urang oge kudu ngajenan multi religi, multi etnis jeung multikultural. Kaopat rancage gawena. Urang kudu getol digawe
miboga paripolah rapekan jeung motekar bisa ngigalan zaman jeung ngigalkeun zaman. Kiwari urang geus teu luyu nembongkeun sikap parangkat purungkut kodomoyo bari sumuhun dawuh mangga ti payun. Geus waktuna urang goong nabeh maneh. Nunjukeun kabisa katapis nyiptakeun karya anu aya manfaatna keur balarea. Hadirin hormateun simkuring, orientasi tina catur jati diri insan nyaeta nyiptakeun masyarakat Sunda anu miboga karakter jeung moral. Tuhu kana hukum agama, hukum nagara jeung hukum adat. Artina upama urang dina kahirupan sapopoe geus nerapkeun catur jati diri insan dina ngalaksanakeun tugas, artina urang geus ngarefleksikeun citra urang Sunda anu taat kana aturan. Luyu jeung paribasa kudu nyangkulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea. Sabalikna, upama urang geus teu malire kana catur jati diri insan dina digawe, geus bisa dipastikeun hiji waktu masyarakat Sunda bakal leungiteun jati dirina. Urang Sunda moal bisa jadi pamimpin, sabab geus leungit simana, leungit kareueusna, tur leungit kakuatanana. Cindekna pikeun ngaronjatkeun kinerja ASN, salah sahijina nyaeta ngaimplementasikeun catur jati diri insan dina ngalaksanakeun tugas jeung fungsi ASN luyu jeung widang garapanana. Tujuanna nyaeta sangkan bisa mupus sawangan negatif anu aya di masyarakat ka ASN. Ngaronjatna kinerja ASN dipiharep bisa ngabalukarkeun komunikasi antara pamarentah jeung masyarakat lumangsung kalayan lancar, nepi ka pangwangunan dina sagala widang bisa laksana taya halangan harungan. Lian ti eta ngaimplikasikeun catur jati diri insan dina kahirupan sapopoe, artina urang miboga tarekah nanjarkeun ajen inajen Sunda pikeun pangwangunan di lemah cai urang. Pamungkas hayu sareudeg saigel sabobot sapihanean amanah dina ngemban tugas ngawangun Kabupaten Kuningan. Sakitu anu tiasa kapihatur, mugi agung cukup lumur, mugi jembar pangampura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.